Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra tepangdang deui urang ngadongeng Mang Barna bade neraskeun hanca garapan nu katuna carios kalayan judul Samagaha di Cempala. Mitra ieu dongeng karangan Kileksa. Urang teraskeun hancana upami teu lepat hanca anu katuna de parantos dugi ka make kudu ditulungan wae ku pamarentah. Apa di desa-desa teh geus disadiakeun para pemuda anu dilatih ka prajuritan piraku teu mampu ngungkulan anu kitu patut. Duh ka teu terang, jawab eta lalaki ponok. Mitra kaum dangu sajongjongan jempe teu aya anu nyarita. Laras dugi kadinya nya Mitra, kumaha terasna? Mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu Ari Braja Geni mikir dina hatena, nah naon nu jadi sababna pangna kitu? Nah nu jahatna teh gagah pisan atawa ngan sakadar omong kosong wungkul anggapan Braja Geni mah laporan teh bohong ngan ukur rame ku omong yalma wungkul. Sanggeus mikir dalila pok Braja Geni ngomong deui, tadi anjeun nyaritakeun yen gungsi aya awewe nu digadabah kahormatan anak kudu jahat. Di mana imahna? Saha ngaranna? Braja Geni jadi kasar nyaritana, malah masorot panona bangun anu pinuh ku kacurigaan. Gue nu ditanya ge jadi sieun, katara gugup luak liuk jiga neangan pilumpateun. Kunaon kalah luak liuk, hayu jawab. Braja Geni terus ngadesek panona tetep muraleng ka eta jalma. Sumun aya bumina di ditu di lemur ngaranna teh Satya. Cek eta lalaki beuki gugup. Andergeun kaula ka manehna. Mangga. Cek eta jalma beuki gugup terus lempang semurusuh dituturkeun ku Braja Geni. Angin ngahiliwir daun eurih pating arulang kawas anu ngagupayan. Ari manuk ting kaleper bari recet di sarada patemalan jeung baturna. Jigana teh manuk mah taya kasusah. Unggal poe sukan-sukan galumira ting ala bering jeung pada baturna. Tapi ari si lalaki anu dipaksa ku Braja Geni mah harita teh leumpang ge mani rerempodan loba kasieun jeung kahariwang. Eta si lalaki anu diajak leumpang ku Braja Geni manehna loba kasieun jeung kahariwang atuh Mitra. Bisi kumaonam jeung deui teu ngarti. Nah naon maksudna meuni keukeuh sagala ditanyakeun. Tapi rek nanyakeun teu werat kalah sieun jeung geueung. Akhirna jog anyog anu dijugjug bet kaparengan. Nu dijugjugna teh keur aya keur ngadaweung dina golodog. Ngalangeun weh. Bangun anu bingung jika nu jaralauh paninengan. Reg nu duaan teh eureun sabada uluk salam langsung Braja Geni mariksa ka eta awewe. Ditanya ngaranna, imahna, inung bapana jeung sagala rupana ditanyakeun. Nya akhirna ditanya ngeunaan laporan ti lalaki teh. Naha bener atawa henteu tetela ngaku yen bener kungsi korban kahormatan ku jalma jahat. Ngan hanya kal basa ditanyakeun kumaha rupana
kumaha dedeganana eta awewe teu bisa ngajelaskeun lantaran gugup cenah boro-boro nitenan kana rupana ngadenge sorana geus soak manten. Atuh gagal Braja Geni teh teu hasil nalung ti kayaan nu jahatna. Mun tepung di jalan di pasambangan moal wawuh moal nyangka sarta bakal hese nangkepna. Duh teh sangga singane moal hese ieu tapi teu naon-naon. Ayeuna mah kaula percaya ye nagara Cempala teh keur majeuna dicoba sarta diuji katenanganana geus mimidi loba hama anu mubus ka jero nagara. Ayo balik, Cek Braja Geni kanu nganteurna atuh terus baralik teu amitan-amitan acan. Braja Geni leumpang ti heula ayeuna mah ngarengkah panjang semurusuh ngajugjug ka kuda anu dituna deket imah si lalaki teh. Teu kacatur di jalana jog-anyog ka tempat nuna kuda. Kasampak teh kuda keur nyatuan anteng naker teu aya anu ngaganggu. Reg atuh Braja Geni teh ngaraneg heula. Manehna naon kitu eureun terus malik kanu nganteurna. Pok ngomong, anjeun wawuh ka kaula adawa henteu. Bari melong ka eta lalaki puguh we si lalaki beuki heran. Henteu, rumaos teu apal. Bisi Andika hayang nyaho. Nya kaula papatih nagara Cempala. Oh, Gusti Patih ieu teh. Brek eta lalaki teh deku. Cedok nyemah bari tungkul. Hatena reuwas jeung sieun. Bisi kumaonam. Untung manehna nyarita jujur jeung teu ngomong goreng. Cacak mun maga kana kahayangna kumaha boa. Dengekeun Andika. Segala rupa kejadian ieu omat ulah diucah aje kanu sejen deui. Jeung deui kaula menta. Sangkan maneh ulah kumawani lapor ka raja. Mun aya naon-naon deh datang ka kaula. Awas. Mun teu ngagugu ka kaula, mun hianat, mun mungkir, nyawa teu busanana. Taina kaula rek mulang jung Andika geura balik ka imah kaula oge rek balik. Dawu teh malang Gusti sumangga suja tumut kana piwulang Gusti. Cek eta lalaki semua anu sieun. Cedok atuh nyemah bari deku. Celak Braja Geni teh kana bujur kuda, Celak Braja Geni teh kana tonggong kuda. Baratak kuda teh ditegarkeun sora sapatuna ngagurutuk. Atuh sakedeung geus jauh dijajabkeun ku paneuteub eta lalaki. Sajongjongan mah colohok we teu ngiceup-ngiceup. Kawas anu hareugeun asa teu percaya kana naon-naon anu geus kajadian. Harita teh paron poe geus tunggang gunung langit rada surem loba mega hideung maningayang. Manuk anger disarada angin leutik ngahiliwir. Keur kitu kadenge sora anu pating goroba sada anu leumpang ngadeuketan ka eta lalaki. Gebeg ngarenya greuwas ret ka kenca eueuh naon-naon. Ret ka katuhu breh aya 4 jalma jangkung gede, pakean sing sarua hideung buukna jalabrig. Panona beureum beungeutna bosongot jeung ramok bok ku godeg jeung janggut. Sing horeng nu opatan teh Ki Gundali jeung anak buahna. Nu geus tepi ka hiji lembur nu kaasup ka desa Mancala. Raga anu opatan teh eureun Ki Gundali mureleng ka eta lalaki anu keur colohok reuwaseun. Jangan. Cek Ki Gundali ka eta lalaki. Pun Sahya nun. Cek eta lalaki ngaranna teh Sahya. Hayang paeh adalah hayang hidup.
kenaan hoyong hirup agan tehnya gumane di dongoh aya saung mun maneh hayang hirup kaula kirim kadaharan sakumplitna sangu taking ayam atawa taking lauk emas lalap sambal atawa naon bae sing komplit sing cukup kerobadanan caina cauna ulah kaliwat ku kaula ditungguan tepi kasurupan boy lamun teu dadang lamun maneh rek didulu ku kaula ka harti saya cek Gundali bari mencerong kaki saya sungun kartus agan ini caina kene buru-buru nyangu sarda buru-buru anderkeun awas mun gemawani lapor kan ulian nyawa maneh tebusanana sarda saturunan maneh bakal ditumbas ku kaula mitra Ki Gunali ngagak-gak siri anak buah nu tilu geting cakakak bangun nikmat nurutan sirina ngahaja ngagigila ka eta lalaki nu boga ngaran sahya geus teu bisa walakaya deui kapaksa nurut kana kahayang Ki Gunali dayang keneh hirup mah banget ku sieun bisi di ala nyawa barang datang ka imahna langsung bebeja ka pamajikanana sarta terus pakpik popolah ngayakeun pamenta Ki Gunali teu wudu matak capek leheung nu aya di imahna lajang nu eueuh mah kudu menta ka batur teu meunang ku menta kapaksa meuli bari jeung duitna kurat karet estuning matak walurat tapi berkah tapi karena waktu nu geus ditangtukeun pamenta Ki Gunali kacumponan terus ditanggung dibawa ka hiji saung anu geus dijanjikeun kasampak teh Ki Gunali jeung anak buahna keur sempal guyon gogonyakan suka seuri bangun anu bungah naker dak tuh teh nyoy siga sabalanya geus dadang cek Gunali bari nunjuk anu nganteuran gon urang papageun kak cek Jasman bari kaluar di saung gok patepung jeung nu nanggung terus diiringkeun ka jero saung tanggungan diecageun isina diguar dibarakeun di tengah saung breh kadaharan pik kabitaeun aneut keneh tur ka amboy seungit mani malenghir bagus pisan coy kudu kitu ari hayang panjang umur mah tapi kelanan ulah bakal dihakandak cek Ki Gunali waspada atuh si Sahro nu geus seragaman kana goreng oncom teh teu tulus leungeunna kalah ditarik deui nah resetting tukang lah si ulah salah godos ya bisi modal pangeulana geun urang uji heula sok teh nyakeun ku maneh cek Ki Gunali deui atuh terus anak buahna nu tiluan teh ngariung ari Ki Gunali ngareret kanu mawakna jelema coba asyaan heula sangu ku maneh
terus papai kabeh ulah aya anu kaliwat malah bako ge asaan kumaneh syakulah asa-asa lamun didaek ieu bedog bakal nyaba kana beuheung maneh serepet Ki Gunali nyabut bedog kulilap seseketna maneh herang puguh we nu nganteran teh jadi sarwa salah jaba capek jeung geumpeur deui beungitna maneh asa sepa jantung ratug teu baha kana parentah dahayang salamet terus diasaan dahareun teh dipapai kabeh sanguna samalna goreng laukna caina kabako-bako diasaan udah dititah ku Ki Gunali mitra kaum dangu nu keur ngasaan kadaharan disaksian ku opatan Sahro jeung Ahwani maneh geus kumetap kabitaeun lantaran geus ti kamari can manggih sangu ukur kadaharan pupucukan bubuahan jeung bebeutian cai ge ukur nginum cai atah rengse nu ngasaan Ki Gunali ngomong deui cicing heula sia di dinya tanyarane kana tihang bari nunjuk kana tihang eta lalaki anu nganteuran teh ngagugu ge biuk nyarane bari meletet saomongan Ki Gunali digugu da bisi kumaonam kaayaan beuki burit di kajauhan kadenge sora tongeret reang patemalan manuk ting kaleper sora ayam kongkorongo kadenge ti pilemuran sangeus rada lila titas ngasaan kadaharan Ki Gunali nitenan ka lalaki anu ngaran Sahaya dea teteh lah teriuk-riuk sehat teu aya parobahan cirining teu aya naon-naon pangna kitu Ki Gunali ngarasa hariwang jeung melang bisi dahareun teh dioplos dicampuran racun geus puguh kitu malpok ngomong ka anak buahna kabay jahar sing syaweh kalinya pokna terus manehna ge ngalas sapiring metung celebek dahar maneh cacamuilan anak buahna anu tilu paheula-heula da eta we kawas budak leutik maneh recok nya akhirna mah dalahar balake cerakan bangun anu kacida nikmatna kisah ya mah ukur lok-lokan we lantaran ukur ngasaan sahuap tadi teh teu matak seubeuh ari migawe kacida capena aja bahaya menamah menang nganyuk bayareun manehna eta teh tapi teu ara diikhlaskeun bae hitung-hitung ngaleungitkeun sia dangkal hitung-hitung nebus nyawa sabab lamun teu kitu mah tangtu bakal dibinasa ku Ki Gunali anu memang ngomongan teh lain ngan sakadar ngabobodo tangtu sanyana gancangna nu dahar teh geus lekasan terus ting calebek kana cau sasikat digares ku opatan teu sirikna beak jeung cangkangna atuh heureuleuk tareurab patemalan terus ting dayagdag kana tihang saung tuluy ting palenyun udud jelema eta parabot beresan jig balik deui ka imah isukan wanci haneut moyan kudu geus nganteran deui nya awas ya ulah loba omong ka batur jeung ulah mawa batur ka dieuna kudu sorangan kawas ayeuna mun kembawani lapor ka nu sejen beung si laing gantina sarta kula warga si laing rek ditumpas ku dewek ngarti euy ngartos kan
Jawab Kisahya meningadeg-deg beungeut na sepa. Terus meresan parabot rega yang ditanggung deui. Leos ini ninggalkeun balad Ki Gunali. Lempang manipurat perot hayang buru-buru jauh bisi dibinasa manten. Cakaka Ki Gunali jeung anak buahna seuri. Bungah geus wareg beuteung. Bari teu kudu capek teu kudu hese lantaran karimenta. Jasman seuri pok ngomong, "Kang, lamun kira-kira lancar mah geus we kitu satuluyna lah ngarat hese usaha." Nya dengan ukur ngeusian peujit mah. Tapi tujuan urang mah aban lain gitu aya deui cita-cita anu kudu dihondal. Ieu mah keur jalan unggul lah. Kaditu mah kudu bisa mancing para gegede negara supaya aya nu datang ka dieu urang ajak badami sangkan kekuatan urang bisa tambah. Kumaha carana Kang? Mangke we atuh Syahro. Pokona urang kudu menang dukungan ti para gegede negara. Malah mun bisa mah kudu asup kana barisan prajurit kerajaan. Tah lamun geus di jero pan babari karawat-karawatna, babari cawat ciwitna. Nu akhirna cita-cita urang bakal kahondal. Keun teu jadi raja ge jadi mantri aduh. Ki Gunali tetela luhur cita-citana teh. Heeh bener. Satuju Kang lah, satuju pisan lah. Cek Jasman. Kitu gunang caturna balad Ki Gunali bari ting sarbu ngulinkeun haseup rokok. Bangun tenang tumanina, teu aya kasieun jeung kahariwang. Hari di luar geus mimiti kadenge sora jangkrik. Gaang ngreang patemalan, tongeret mimiti carang sarta kaayaan geus reup-reupan. Malah akhirna mah repeuting. Bentang pating kariceup di langit. Kalongna pating gaya bag lalai badot ting kalayang nyamran mangsa. Cag Ki Gunali jeung baturna tunda heula ayeuna urang kocapkeun lalaki anu keur apes teh nu ngaran Sahya anu keur meujeuhna katibanan ku kasieun jeung kacape nu luar biasa. Capek awak, capek hate. Harita teh manehna kebat lempang balik ka lemur. Dina hate perang sabil naha kahayang Ki Gunali teh gugu atawa ulah. Sabab geus karasa lamun hantem di gugu matak soak. Matak sagala beak mangkaning boro-boro keur maraban batur. Maraban anak jeung pamajikan ge geus berat. Mana komo mun deungeuna kudu ngeunah wae. Barang tepi ka imahna geus aya cecekelan dina hate. Bus ka jero sok parabot dituna. Langsung ngomong ka pamajikanana yen manehna dipentaan deui ku nu jahat. Pamajikanana colohok katara panonna cari nakdak Cipanon herang katojo ku cahya cempor. Kumaha atuh Akang da berat. Ari hayang wae ngaladen anu kitu mah. Tadi ge hayam teh meunang nganyuk apan rek di mana mayarna. Cek pamajikanana terang-terangan teu sanggup. Kumaha teu carana lantaran maranehna ngancam rek maehan kami jeung rek numpes kula warga. Nah bet jerih teuing bebeja anggur mah kapakungu. Terus badami jeung para pamuda lawan we nu jahat teh tuman. Temal pamajikanana dariana ker teu aya kasieun jeung teu aya kahariwang. Salakina ngahuleng di bejaan kitu teh. Hatena mikir mani anteng dua putusan pakuat-kuat. Cenah ulah diguguk ka hayang pamajikan teh bisi dipaehan ku nu jahat. Mending cumponan we ka hayangna kumaha we carana. Cek hate anu kecing jeung borangan. Tapi dijawab ku hatena keneh. Hate sabelah deui anu ngandung wawanen jeung jiwa lalaki lah. Nah cenah sieun-sieun teuing. Lapor we kanu wajib bila kadar jelema opatan moal sakumaha kakuatanana. Kitu hate salakina parabut catur jeung dirina pribadi
hatena anungan hiji ngaran cabang dua rupa terus perang pakuat-kuat bari silih temongkeun akibatna tapi akhirna salakina menang putusan red ka pamajikanana pamanggih maneh bener urang teh ulah cicingeun kudu lapor kana wajib sanu nyaho penjahat anu opat teh anu mina ngarugikeun ka babaturan urang sugan we katangkep da ayeuna mah puguh cicingna puguh dedeganana puguh lobana nya syukur atuh ari kapikir mah jig ayeuna laporan ulah diengke-engke bener rek laporan ayeuna pisan we lah mitra tenolih kana kacape juru turun kaburuan gedig init ngajuk juga imah kuwu desa Mancala lempang sorangan dina kaayaan peuting dipirig ku sora jangkrik dikenangan ku sora gaang dijajabkeun angin leutik nu ngahiliwir teu kacatur di jalana jog anyog ka imah kapala desa Mancala terus uluk salam di jero aya nu nemalan sadana teh lain ngan ukur saurang tangtu keur loba semah berai panto teh dibuka cahaya lampu mawur keluar ana brenya we ditepas keur ngariung aya kana 5 anana geuning saya aya naon saya ceuk pakuwu bari mencerong bari dumuheus ka juragan kuwu aya dugikeun oh yap ka jero atuh kalacat eta jalma teh unggah gek diuk dina palupuh ngariung jeung nu aya di dinya pakuwu sila mani rekep memeh mariksana teu heula nitenan kaayaan semahna nu bangun capek jeung lungse pakaian kalotor kesangna ngucur aya naon pek atuh geura laporan kieu juragan kuwu barabat eta lalaki teh ngadadarkeun pangalamanana ti awal tepi ka akhir tapi ari nu urusan jeung Braja geni mah henteu ukur nyaritakeun jalma jahat nu opatan we barang ngadangu laporan kitu pakuwu jeung kanca-kancana nu harita keur kumpul mending ngagebeg malah diantara nu ngariung teh aya saudagar anu ngaran Ki Durgali teh nu kungsi jadi korban kejahatan kala hideung nah bet asa sarua jeung nu baheula nya pokna bari kerung panonna melong ka paku sarua kumaha Ki Durgali pakuwu teu ngartieun kapungkur dua garong nu teu leungeus teh meres rahayat ku cara kitu apan cicingna teh di warung sok maksa kasih aki tukang warung pikeun nyayagikeun kadaharan sakumrita tah aya lagi aya nu jahat anu kahayangna kitu boa-boa eta teh nu baheula keneh datang deui ka desa urang ceuk Ki Durgali bari papeta atuh pakuwu ungut-unggutan panuju da nya kala hideung jeung kala biru 10 tahun katukang kungsi ngarannya desa Mancala. Allah gitu jalan aku mah tuh pipetaun urang ya nah aku kudu ngalawan atau aku mah sabab geus jelas garong nu bareto teh lain lawaneun sabab weduk jeung gagah apaan ulah jejerih ku pati ulah borangan teuing demi ngabela balarea urang kerahkeun kekuatan urang kepung we nu jahat teh tuman kudu ngarora ari dina sumangetna mah kudu leuwih sumanget gedurkeun kasumangatan kuring yen najan geus maju ka kolot tapi moal ereh kudu ngarora ari dina sumanget mah ya hayu kaula oge satuju ayeuna kumpulkeun kapala pamuda urang ajak badami mitra harita keneh jerat jiru tarurun rek ngumpulkeun kokojo para pemuda desa malah kisah ya ge dicanet dicarek balik
reksa kalian diajak barempug jeung pamuda desa. Tekuk silila geus juljol ka bumi pakubu ngariung ditepas, rek diajak sawala, geus kumpul kabeh perak badami kalayan menang pangrojong, ti Kidur Gali jeung nu sejena. Putusanana isukan para pamuda rek ngepung saung nu dicicingan ku Ki Gundali jeung baturna teh. Geus menang putusan mah buriak nu badami teh bubar. Terus mapek balad ngatur siasat keur pirampaheun poe isuk. Desa Mancala haneut deui bae, jelemana goyang najan nu init pamuda wungkul, inung bapana milu paciweuh. Aya nu ikhlas, aya nu henteu ngajurungkeun anakna ini teh. Tapi anu teu ikhlas ge teu bisa nyarek, da keur ngabela nagara jeung sieun ku pakubu anu tangtu bakal bendu lamun teu digugu. Gancangna carita peuting geus kaganti ku beurang. Langit lenglang taya aling-aling mega teu aya nu temong, bersih katiup angin teuing ka mana losna. Sumiratna cahya sang surya ngagebrai caang nyaangan buana panca tengah. Dipapag ku recetna sora manuk, reangna sora hayam jago nu kongkorongok, matak betah matak waas. Nya dina kaayaan kitu, kubu Mancala jeung Kidur Gali katut kokojo sejena ngajejeran para pamuda nu rek init ngepung jalma anu opat. Ari kisah yang ngahaja teu milu teu nemongkeun dirina ka balad Ki Gundali, bisi dikakalakeun nu akhirna matak cilaka. Barang tepi kanu dituju balad diatur senaningker saung, kabeh taki-taki jeung tarapti siaga pakarang, gagaman perang cileng-cileng lep darongko. Terus tingkat aya pemaju, aya nu dongko, aya nu ngoronang, sarta aya anu kukuliwedan. Tekung silila saung geus dikepung wakul buaya mangap, aya lolong kerang pikeun lolos, hese tempat pikeun ngejat. Para pemuda desa Mancala siaga geus nyarkel pakarangna sewang-sewangan. Ari di saung tetela geus nyampak opat jalma. Nataya lian iwati Ki Gundali jeung anak buahna keur ting pelenyon udud haseupna ngulek ka luhur. Nah beurang si jelema teh euy. Beujeung da geus lapar ya. Tapi nu mawa kejo can moal ya. Ceuk Ki Gundali ka anak buahna, kumaha lamun urang susul ka imahna? Wah, mohon dongeun wae dang ge moal burung datang lah. Tema Ki Gundali deui. Lamun teu datang kumaha ye? Mun teu datang beuting ge urang tarajang. Urang peuncit sarta imahna urang duruk tuman. Ki Gundali bangun amek naker, terus ting polohok ka jalan, susuganan Ki Sahya datang. Mitra kaum dangu, panen poe beuki luhur, hawana beuki panas. Manuk-manuk ting kaleper bari disada, dangdaunan aroyag katebak angin. Tapi Ki Sahya teu aya datang. Teu beja teu carita. Kumaha lamun geus kieu Kang, nah harek nungguan wae yeuh. Ya, dia wae mah keun wae jasman. Urang teu bisa maksa euy. Ngan ge pas sore urang datangan urang benda tanggung jawabnya. Kumaha lamun laporkan wajib? Nah, sieun-sieun teuing lawan enak. Pan boga pangabisa. Heueuh, tapi nya bener. Mitra barang keur gunem catur kitu, siat cerep kana tihang saung aya jamparing nancleb. Buntutna aya lamak di talian ku bola hideung. Atuh mani ngagebeg Ki Gundali teh paona melong kana jamparing. Da itu aya jamparing nancleb boy.
mun kana hulu teh mata modar dah. Cek Ki Gunali bari nunjuk kana Jamparing. Oh, sama kulukna nu ngirim Jamparing. Aya makanan isina nya. Cek Ahwani Bari mencerong hatena bet jadi rada keung. Coba si Ahwani. Baca euy. Naon isina? Ahwani ngojengkang. Berat Jamparing dicabut terus lamakna dilaan. Ana breh aya tulisan eusina ponok tapi matak nyentug gana jajantung sarta matak panas kana hate. Bangsat umur siangan tapi kapoe ieu tapi lamun talu ku aing tangtu dihambura. Cek Ahwani maca surat ditarikeun. Jangan nyuratan ada euy. Setan teh culangung teuing. Mangap naon sia ka aing dah. Ki Gunali amek beungeutna meuni geuneuk. Teu narima kana isi surat sarupa kitu. Deui kangen sakit kituna teh di saha ya? Ahwani bari terus nemongkeun surat ka baturna. Ku sararea pada ngilikannya we. Teu aya tanda naon-naon deui. Sajongjongan ngaharulang mikir nah saha kira-kirana nu boga pokal kitu. Tapi teu neangan judi anu teu kadeuleu. Bongan maranehna geus wawuh jeung kisah ya. Nyatang tu kaki sahya nudingna teh. Setan pasti si Sahya bebe jaga baturna ya. Hedak. Teu kudujeun ayo singgil. Urang ngajajal, urang lamur tapi ka mana kaguadanana. Ayo singgil. Cek Ki Gunali bari jung nangtung singkil rek ngajorag musuh. Anak buahna nu tilu teu baha. Sarerea singkil rek maju perang ngayonan panangtang musuh. Terus kalaluar ti saung ting bedega, ting bedeng gereng nulak cangkeng. Teu sieun teu keung jigana teh. Gero Ki Gunali nangtang. Saha nu ngirim surat ka aing kudu wani jeung gelutna. Ayo sia bijil. Mun nya malalaki langit lalanang jagat. Geura sang harupan aing. Kitu cek Ki Gunali. Nyaritana bedas ditujukeun ka balad kuwu Mancala. Nu memang geus siaga ngepung eta saung. Gero kubu teh mere komano. Sorana bedas sarua jeung anu nangtang. Maju. Mokna seah katebak angin. Ger atuh anak buahna surak. Cilung-jeleng bari jil tina panyumputan. Bari tinggorowok matak paur. Seberut nama tumak narajang pangheulana. Nyapuguh Ki Gunali jeung anak buahna kaget. Sabab ujuk-ujuk diserang ti sakurilingeun saung. Gila Ahwani ngagilekeun awakna. Plos tumak tengakan angin seak malik narajang. Berat ditakis ku bahu tumak. Satuluina ger galungan. Hiji lawan hiji. Kajreng nu sejen narajang ka jasman. Der tarung papelit-pelit. Tumak jeung tangan kosong. Tekung silila antarana Sahro jeung Ki Gunali geus menang lawan. Sabab ngurudul paheula-heula tumak jeung bedog ting kolebat matak paur. Cileng nganyingkahan panarajang bukbek. Moka teungeul Ki Gunali jeung anak buahna kapaksa mesat bedog. Ting kolebat katojo ku cahya panon poe. Akhirna jadi rame perang teh ngan teu saimbang. Lantaran opatan ngalawan jalma aya puluhna. Pakarangna tumak jeung bedog katut gegenir.
loba-lobana musuh tapi bingung rek maju teh. Akhirna kuwu mere komando supaya mundur heula sawareh bisi narajang balad sorangan. Terus atuh mundur sawareh ningger anu tarung dikudiling ku sarerea sarta tetap bari siaga pakarang. Anak buah Ki Gundali perang bebeakan masing-masing dihurup kolobaan. Aya nu kuopatan, aya anu kulimaan. Jasman ingat kana papatah Ki Gundali, yen kalembahan manehna aya dina sirah. Aduh salila tarung teh rancing geus naker nyalametkeun sirahna bisi kabeunangan ku musuh. Tetela bukti na jantung mak jeung bedogbuk bekana walikat kana pingbing jeung canggeng pakarang teh KBG ngampul. Kitu deui Sahro dina derna tarung rancing geus naker nyalametkeun sukuna. Da salian ti suku mah semat pingping kaluhur kabeunangan ku bedog ge teu teurak. Cager harta mitra hanyakal kabujeng neng hatur nuhun kana perhatosanana insyaallah enjing tepang dangu deui. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.